Di mana bangun beres perjalanan jauh, Kang? Kami ti Cianjur, wa keur moro begu euy. Ngan langka geuningannya. Luweungna geus jara di huma teh apaan? Aya berangkat men. Kayaknya kan teu ya. Eta bedil khusus paranti moro lain euy. Iya. Bedil cuplis. Cuplis warisan ti almarhum Bapak Deek. Waduh, ketang bedil menang meliti samenan sekolah agama. Sama. Ngebohong dosa lah. Lumayan euy bedil cuplisna. Dijual moal. Tah mun anu rek dijual mah bedil sieun nu badminton. Anu cuplis mah moal ah nya. Nu badminton sabaraha? Sok we lah kudek dijual 2 alas 5. Astagfirullah. Men, Tangkurak masih cai sumur ku dewek diangkeun-angkeun cenah nyangkrung. Geus pugu keur usum halodok kieu mah hese cai. Mati kalah diparake mani si anjing. ampun bang. Kurang ngajar pisan mana kerekana diraruksak deui sia goblok. Dewek nungguan cai nyangkrung teh tijan ari sia teh goblok. Mana kuda ngadon nyara raduk di tempat panyesehan. Jeung deui ku ngararuksak kerekanana ampun deh ka ieu jelema. Orang mana sih ieu teh? Ngomong nama tukang moro bagong ti Cianjur, Bah. Anu eta mah pangmoakeun euy ka puskesmas. Sumur abah nu dilebak emang saat pisan gitu, Bah. Nyata saat usum halodok kieu mah gararing. Jika Deek atuh bah make sumur bor. Alhamdulillah deka teu ripuh-ripuh teuing usum halodot teh. Ari kamari eta jasa sumur bor ti mana euy? TLC Teknik Robi Bor Air anu di Ciranjang Cianjur bah. Pendeteksi caina ge super canggih bah. Tapi gagal moal tah. Di LC Teknik Robi Bor Air mah bah, para karyawan geus profesional bah karena dibekali 2 kemampuan anti bah. Naon tah? Anti galau jeung anti gagal. Jasa sumur bor kitu euy mahal teh nya hargana. Mun aya nu boga duit tiis cing dewek nyiem. Sia sep boga duit teu? Keboga Bah euy. Sarua. Sia ceng. Di Dek aya ka imah we bah. Tuh ke ka imah deh. Minumna sabaraha bah? Ke ka imah we beres magribnya. Jasa sumur bor kitu sabarahannya? Atuh tinggal WhatsApp kana nomerna. Ke kudek dihubungi LC Teknikna bah. Sakalian arek nyerpi sumur bor jeung pompa air oge di imah. Jasa sumur bor anu murah mah iwal ti LC Teknik bah. Pokona mah amanah, bergaransi jeung profesional. Tuh ke ka imah arek ngajual kuda heula ya. Lumayan yang nambah-nambah. Wan eta kuda batur meureun bah. Lah paduli teuing nu penting buka sumur bor we dewek ka di imah.